Jang, pami aki maot pangmiwarangkeun kanu ngamandian aki sakabeh bulu-bulu nu di awak aki dicabutannya. Nah, ameh naon gitu ki dicabutan ki? Ameh disangka orok Jang, kayak lamun panggih jeung widadari teh meh bisa bobogohan deui Jang. Pak, abi mah kesel ke bapak. Kesel kunaon atuh Med? Kesel we tak ke bapak mah. Kesel ku warisan ti bapak kemet mah. Nah bapak teh meuni tega ka kemet. Tuh tingali bapak. Kemet mah loba dipoyokan ku batur. Warisan? Kela, perasaan bapak macan mere warisan ka maneh Memet? Kela, warisan naon gitu? Ngeus pak, tah warisan banget goreng. Daging. Mang, daging, Pak, Mak. Ya, Bu, sok Bu, daging, Bu, sok, bangga. Pak, pada daging, Pak. Heh! Tukang daging celeno, isuk-isuk geus jejerowokan, maneh teh teu boga otak. Aduh, Pak, kalau resan otak mah teu aya. Ngan abi teh nyanak daging we sareng ati. Hei kemet. Naon atuh kemot? Iya, orang bagai cerita ya, heh. Naon atuh? Ya bawa teran orang kamarinya. Nah, bisaan sia keur ulin di leuweungnya. Nah, bisa lepas di cakaran maungnya, bisaan. Naon lepasna cakaran maung? Alhamdulillah atuh ari kitu mah. Ari babaturan maneh ayeuna di mana? Tuh aya di nu boteng maung. Punten, Bu. Ada raya ya teh gitunya. Araya, mangga kalebat. Punten, ari Bu Acehna ya. Sumuhun, aya keperluan naon gitu? Henteu. Tayana naon? Mun hoyong terang we rupana teh Acih teh. Dengan hideung. Teu siga bapada pisannya. Pak, putra abi mah teu lulus tes angkatan laut, Pak. Soalnya teu bisa renang. Padahal mah babaturana teu bisa ngapung. Nah, abus kana angkatan udara. Abdi oge baheula teu katarima di angkatan darat. Peda huntu abdi teh rusak kabeh. Padahal mah perang kan main tembak-tembakan, lain saling gegel ku huntu, bener teu? Kemen, ngilu jeung bapak sia ayeuna keneh. Aya naon atuh Pak? Geus tong lobananya bapak geus sepel pisan ka indung maneh sia. Teu bisa diwarah pisan, teu bisa diatur. Geus urang tinggalkan we Pak Kemet, maneh ngilu ka bapak ayo. Terus anu ngurus kemet saha Pak? Bapak nu ngurus Kemet mah, bapak ge masih kene sanggup lah ngurus maneh mah. Terus anu mandian kemet saha? Terus nu mangikeun seragam kemet saha? Terus anu ngajieun anu masak keur kemet saha? Nu nyoso baju jang kemet saha? Sakabeh pagawean indung maneh ku bapak digawean tong sieun. Hayu ini. Oh nyanya tuh Pak. Kela ngan aya hiji anu bapak teu bisa Kemet ya. Naon Pak eta teh Pak? Bapak teu bisa reuneuh. Punten, Pak Haji, punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemet, aya naon Med? Pak Haji punten. Iya tah, cenah anu Pak Haji sanes. Kela cik. Oh, heeh. Nah di mana eta? Kan cek Pak Haji teh leungitnya pas ke di masjid. Nah pas ku kemet tinggal eta ya di balom.
Oh nuhun atuh bager tos dianterkeun ngahaja di tengan mata kapangi geuning ku Pak Haji teh. Kela. Aya naon Pak Haji? Iya duit keur jajan. Ali mah Pak Haji. Nah aku naon gitu? Ari mere 1000 perak mah kemet ge gaduh Pak Haji. Akang Teteh, maraknya infotainment tentang perselingkuhan dan banyaknya pemakaian istilah selingkuhan dewasa ini ternyata menarik perhatian seorang nenek. Terus si Nini eta teh nanya ka Incuna. Arti selingkuhan teh naon sabaraha cu? Si mama tak apalen. Salingkuhan itu penyakit mencret-mencret atau diare nenek. Oh nya, ini mah ngarti ayeuna mah. Pas hiji poe si Nini teh katingali leles di hareupeun imahna. Keur kitu Pak RT teh ngaliwat ka imah si Nini tuluy ditanya. Nini, kunaon nila leuleus kitu tara biasana Nini teh? Nya Pak RT. Di sore nepikeun ka isuk-isuk dihajar selingkuhan sampai lemes kieu atuh Pak RT. San oge naikeun calana tangis diajar deui ku selingkuhan. Neng, urang nikah yuk. Akang Alim Nah. dan Neng mah sakola kene. Oh, Sugante nuju libur, Neng. Seekor daging ayam sama tulang ditendang oleh Gonzales, dikasih bawang merah berdiri offside, bincang oleh Hilton, masukkan ke dalam wajan, Andus sampai berata dibantu Ata menggiring Merdeka ke gawang. Bola bergulir sungguh lezatnya dan dihidangkan dengan sepatu Nova Arianto, namun ternyata saudara-saudara masih tetap kurang garam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Ibro, ayah Ibro. Aden. Joni, ayah Joni. Hadir. Kemet mana Kemet? Saya Pak, saya. Assalamualaikum. Punten. Tah, gening si Kemet kaberangan deui. Kemet, kadieu sia. Kunaon maneh kaberangan wae? Eta Pak gara-gara rambu lalu lintas atuh da Pak. Nah bet nyalakeun rambu lalu lintas. Nah kunaon kitu? Eta Pak, tadi teh ningalinya kemet teh pas di depan teh aya tulisan rambu jalan kieu, jalan pelan-pelan. Jadi we kemet teh jalanna lalaunan Pak. Aya aki-aki diuk dina angkot rek KBIP di parapatan Jalan Aceh naik budak pang buuk jambul di beureman gek diuk digigireun si Aki. Si Aki ngareret bari olohok. Eta budak pang oge molotot bari nyentak. Naon si Aki? Dula-dula juga teu ngarasaan ngora wae ari Aki. Nengkeun Aki teh baheula teh leuwih baong ti maneh. Mabok nya judi. Malakan jelema metaan duit ke jelema. Merkosa manuk kakak tua wae ku Aki diperkosa. Tapi kela boa maneh incu aing. Assalamualaikum. Punten. Mangga Pak, bade tuang Pak. Duh, preman euy ya mah. Mangga Pak, mangga. Cing, kuring rek dari ya. Mangga Pak, bade pesen naon Pak, mangga. Ayamna ya weh. Aya Pak. Ari sapi. Kebujeng aya di eta ge Pak. Ari domana aya weh. Aya apa kalau rasa nembe balanja nembe teh. Alus, ari gitu mah. Bejakeun cek aing eta ka hayam, sapi, doma cenah datang kabeh ka dieu baturan aing dahar di dieu.
Kacaritakeun aya tukang beca bari mawa bule. Tak ieu caritana. Hello, Mister, what is your name? Boro-boro Pak, saya boga nem sakola ge henteu. What? You crazy? Boro-boro naik haji, pagawean ge ngan ngabeca. I'm sorry, man. Boro-boro hayang seuri, aing mah nyeri, Pak. Alhamdulillah, yo kemed, mam teh meuni raos pisan. Tah gitu atuh med, ari geus mam teh kudu ngucapkeun alhamdulillah. Nah, pas kamari mam di restorannya, bapak tos mam teh lain alhamdulillah. Nah, astagfirullah pak. Heeh. Leuwas, tagihanna gede pisan. Permisi Bapak, Mas, ada kucing Angora? Di sini nggak ada kucing Anggora, Pak. Kalau kucing Persia? Nggak ada juga, Pak. Oh, God. Oke, kalau kucing kampung, adakah di sini kucing kampung? Pak, kita di sini tidak jual kucing, Pak. Hey, so why, man? Kenapa di depan kamu ditulis toko cat? Pak, itu bukan toko cat, toko cat, Pak. Ya, bagaimana Bung? Pertandingan kali ini nampaknya cuaca sudah mendukung, Bung. Betul, Bung. Bagaimana Bung prediksi Anda mengenai pertandingan antara Persib dan Persija kali ini, Bung? Di atas kertas, Persib akan lebih unggul dan pertandingan akan dimenangkan oleh Persib. Pak, main lagi di atas rumput, Pak, bukan di atas kertas. Di hiji waktu aya banci eker di hareupeun lampu merah. Pas lampu merah, lampu koneng, lampu hejo eta banci teh cicing wae. Kieu tah caritana. Woi, maju moal ieu teh. Ieu geus 2 kali lampu merah koneng jeung hejo ieu teh. Cicing we di dinya tuh. Sok buru maju. Tenang he, tenang. Sabar kali, Bo. Sabar ya orang rusuh ya. Tenang, Bo. Eke tuh lagi nunggu warna favorit Eke nyala, Bo. Warna pink gitu loh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bapak. Siang. Ayeuna urang pelajaran pribahasa. Sok, Junaid kaharep. Bagai air di daun talas. Alus. Lihat, Pak. Keheula kemet cicing heula ieu bagian batur heula. Ayeuna ucup kaharep. Tak ada rotan, akar pun jadi. Alus. Sok ayeuna kemet kaharep. Kemet kaharep. Kemet. Naha kalakah cicing jeung kalakah ngorong deui. Pak, diam itu emas. Kang, punten Kang, Ari Akang pemain bola sanes. Mohon Kang, abdi mah pemain bola. Wah, cocok pisan. Punten Kang, Ari Akang teh bagian naon di main bola teh? Abdi mah penyerang Kang. Wah, laras kabangetan pisan. Akang teh bener kumaha. Jangkung badak, gerem. Wah, bener pas pisan. Dupi nyerangna di bagian tengah atau napi bagian payun Kang? Abdi mah penyerang wasit Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aki. Mohon.
sok kalebet Ki. Atur nuhun. Aya anu karaos naon Ki? Puguh ieu teh nyadari awak. Dok, sare dina sama kuae panginten ieu teh. Oh gitu. Jadi aki ka dieu teh bade dilandong. Ah, sanes, Nah Dok. bade naon atuh? Ah, iya weh, hayong ngiring kulem dina kasur. Duh, sigana ngeunaheun ieu kasur teh hipu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ayeuna urang diajar nyanyinya. Ya Pak. Asik. Abi lama. Keheula Kemed. Joni kaharep ayeuna nya sok nyanyi. Mon Pak. Bintang kecil di langit yang biru. Gas, pintar, bagus. Tah ayeuna Kemed kaharep Ha, si gaya bieu Sok Pak. sok nyanyinya. Cicak cicak di dinding. Gedean saeutik Kemed. Toke toke di dinding. Dia Kurang gede. komodo komodo di dinding. Dia Kurang gede keneh. buaya buaya di dinding. Diam diam merayap. Anu digedean teh lain satona tapi sorana. Lamun kitu nilai maneh leutik. Gedean atuh Pak. Lamun kitu nilai maneh leutik. Pak, nu digedean teh nilaina lain sora Bapak. Pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa Iya pasien nu hiji nyanyi ungu we. Keur naon maneh? Keur nyanyi dok, Nyanyi lagu naon? nyanyi lagu ungu dok, anu anyar teteh. Isukanana. Pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa Maneh keur naon deui eta? keur nyanyi deui dok. Nah nembang teh kamari bari nang karak, ayeuna nang kuban. Ari dokter, kamari mapan side A dok, tah ayeuna side B. Nah atuh dokter. Kacaritakeun aya hiji nini abus kanalip niatna arek ka lantai genep di lantai hiji. Aduh neng meni seungit nini mah resep kanu seungit kieu teh parfum naon neng eta awis pastinya neng. Mohon atuh ni, ieu mah Gucci, pangaosna oge 2 juta tah sabotol. Nincak kana lantai 2. Asep, meni seungit, mitu ele seungitna sim si neng ieu. Parfumna naon Acep ya Acep? Nya puguh ya tuh nih, Dawi manganggona Bulgari ieu teh 3,5 juta tah sabotol lagi. Pas nepi ka lantai genep, Aing bu elek geleng ki carana mah. Aduh, Gusti. Nu Agung, ini itu bau naon itu teh? Bau kieu ih. Cep, neng, tarasi 60.000 sakilo. Nasi goreng, nasi goreng, Mang, nasi gorengna hiji mang. mangga kang, mangga kang. Seberiging ada mana kang? Hiji memang. Mangga. Sing lada tong. Asa kedik memang ladana. Ngangge endog. Ngangge mang. Endogna dihijikeun atau napi dipisah ya kang? Dipisah we sing jauh mangnya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru.
Ti kamari Bapak nanya wae ka murid-murid. Ayeuna giliran murid-murid nanya ka Bapak. Sok, ayeuna Kemet nanya ka Bapak ayeuna nya. Biar euy. Sok Bapak, kemerek nanya. Nah, matahari bet aya hiji, Pak. Takdir atuh Med eta mah. Nya kunaon, Pak, alasana? Hiji wae geus kacida gehengna, maneh teh komo dua. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Ayeuna Bapak rek ngecek PR anu kamari ku Bapak dibere. Ayeuna saha anu teu ngerjakeun PR nangtung. Sakali deui anu teu ngerjakeun PR nangtung. Tah, geuning aya nu nangtung. Kemet, maneh nangtung berarti rumasa teu ngerjakeun PR-nya. Sanes, Pak. Kunaon atuh? Henteu, ieu mah Kemet mah karunya we ka Bapak. Tadi nangtung nu maturan. Di hiji imah aya sepasang suami istri keur anteng ngobrol kieu tah obrolanna teh. Mah, cing ka dieu geura mah. Aya naon, Pak? Cing ka dieu. Papa rek nanya ieu nya ieu. Ari lalaki loba pamajikan loba eta naon ngaranna? Atuh apa papa eta mah ngaranna teh poligami. Bapak erek poligami gitu. Ya lain bapak mah nanya hungkul. Bener pinter sebenarnya teh geuning nya. Tah ayeuna kieu lamun awewe boga salaki loba eta naon disebut nama? Eta disebatna poliandri. Pinter bener ya duh pamajikan papa teh. Tah ari kieu kumaha ye nya? Lalakina hiji, awewena hiji. Kitu nya. Tah disebutna naon mah? Eta disebutna monogami atuh papa saya. Is, lain atuh salah. Ya naon atuh Pak? Anu kitu namina monoton. Kemet, Naon, Mang? dia geura rek nitah ya. Rek mere duitna. Lain kan dia pangmelikeun Coca-Cola Kemet. Ya, nya hiji jang si bapak nya, ya. Hiji deui jang si ibu, hiji deui jang si Neng, tah anu hiji deui jang Kemet. Nya, Cing, jadi sabaraha kabehna? jadi 3. Ye, nah betilu. Cing, hitung deui ya. Hiji jang si bapak, hiji jang si ibu, hiji jang si Neng, hiji deui jang Kemet. Cing, jadi sabaraha hiji? Ngerti lu. Nah, ari maneh Kemet bisa ngitung teu? Gede hitung deh ya. Bisa salah ya nya. Pangmelikeun Coca-Cola Kemet. Ya, nya. Hiji jang si bapak, nya. Hiji deui jang si ibu, Nya, hiji deui jang si Neng, hiji deui jang Kemet. Jadi sabaraha? 3. Da Kemet mah embung Coca-Cola yang pantai. Pak, Naon, Met? ari warna berem teh alias merah teh hati naon-naon, Pak? Lamun warna berem, ya nya eta cing cirining warna eta teh boga harti wanian alias berani gitu ta. Berarti Kemet hebat atunya, Pak. Wanian pisan. Emang Kemet kunaon gitu bet bisa gitu? Tah ya, Pak, tah tingali, Pak. Rapot Kemet barem kabehnya kayak kaliwat. Jadi Kemet wanian atuh, Pak. Aya 3 budak keur ngobrol masing-masing ngagulkeun bapana. Tah kieu obrolanana. Bapak Uing mah hebat. Kamari dipanggil menghadap gubernur. Nya hebatan bapak urang teh. Kamari bapak urang mah menghadap presiden tah. Nya abi atuh panghadena mah bapak mah. Awana-awanan tah nu batur mah dibanding bapak Uing mah. Bapak Uing mah kamari dipanggil menghadap Allah.
Tuh dokter, tingali ke dokter. Abi mah teu narima. Maknya budak abi buukna coklat. Panan abi teh jeung pamajikan teh buukna hideung. Heula, kajen bapak sareng istri bapak rambutna hideung. Tiasa wae eta budak teh ngalami kelainan gen. Keukeuh abi mah bapak. Moal teu percaya dokter. Pasti istri abi teh tos salingkuh pangintennya. Kayak sakedap pak, abdi badan Rasulullah. Nya, Upami bapak sareng istri teh sok ngalakukan hubungan suami istri teh sabaraha dinten sakali. matakna dok. Barora asa poe sakali, paling ge satahun sakali. Eta oge pami abi beres damel ti luar pulau. Pantesan ari kitu mah. Nah, aku naon kitu dok? Mun dalam teuing atuh janten we orokna karatan. Kunaon ceurik med? Duit kemet leungit bapak. Leungit sabaraha? Kabena teh aya 10.000, leungitna 1.000, jadi tinggal 8.000. Pan masih kena asa 8.000 atuh med. Ambung bapak tuh ambung. Geus repeh-repeh yeuh ku bapak digantian yeuh 1.000 nya. Ambung, bung. Aing ambung. Nah beki tarik maneh teh med. Kan anu tadi tolongit mah. Kemet jadi boga 11.000 atuh bapak. Poe kahiji. Pak, keur naon, Pak? Ieu kemed, keur ngaletakan prangko rek ditempel dina surat. Poe kedua. Med, keur naon maneh? Iya, Bapak. Keur ngaletakan sepatu, Pak. Nah kunaon gitu? Iya we, sepatu cekang menempel deui, Pak. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Keheulanya kemet biasa cicing heulanya. Ayeuna urang diajar bahasa Indonesia nyaeta tentang lawan kata atawa antonim kata. Lamun cek Bapak sebutkan perkataan, kalian harus cepat menjawabnya dengan lawan kata. Mengerti? Mengerti. Oke, sekarang kita mulai ya. Iya, Pak. Pandai, Bodoh. tinggi, Rendah. jauh, Dekat. berjaya. Menang. Salah itu. Betul ini. Bodoh. Pandai. Bukan. Iya. Dengar ini. Budak itu. Diam. Ribut. Itu bukan pertanyaan bodoh. Ini adalah jawaban pandai. Malas aku ngajar kalian. Rajin kami belajar, Pak Guru. Kalian gila semua. Kami waras sebagian. Cukup, cukup. Kurang. Sudah. Belum. Mengapa kalian bodoh sekali? Sebab kami orang pandai. Oh, melawan ya? Oh, mengalah tidak. Kurang ajar. Cukup ajar. Habis aku. Banyak kamu. Sudah bodoh. Belum pandai. Mati aku. Hidup kami. Hep. Eureun keneh, eureun ayeuna keneh. Aya naon pak? Ku bapak ayeuna maneh ditilang. Nya aya naon heula pak? Sabab maneh naik motor ngalawan arah. Jadi ku bapak ayeuna ditilang. Pak, saya mah mending ngelawan arah pak daripada ngelawan kakolot pak. Deleka teh kakolot mah. Gening kemet geus di mana med? Kemete tos
sia terus latihan nyelam. Jeung saha latihana? Kelatihan nyelam kemete jeung si kemot jang isukan di tes renang ku Pak Guru. Ari si kebota ka mana? Itu aya we tuh tinggal iker ngambang di balong. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, aya kepriyogian naon Aki? Aduh, Dok. Abdi teh gaduh kararepet ya. Panyawat. Saha nu kararepet Ki? Iya sini nih, Dok. Ari Aki, saya mah lain dokter umum, dokter hewan. Kan bae, dokter. Dah sini nih oge baheulana kupu-kupu malam. Punten Kang, Mangga, Ari Akang teh leres pemain bola? leres pisan, Kang. Waduh, siga nama Akang teh bentang sepak bolanya. Tos sabaraha kali ngagolkeun Kang? Ah, ngan mung sakedik, mung 50 kali. Wah, hebat bener. Kela Ari Akang bagian naon? Bagian kiper.